jadi malam ieu urang jaritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sanga assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge jadi pendek kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nyan assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mentak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karohmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad